Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun pengajian mingguan katentraman jiwa. Yuk urang simak bareng-bareng. Ilang tuluan teh terasa sempit dunia nu sakil legana lantaran teu magihan katentreman. Orang tentrem teh lain di imah gedong, lain di mobil mewah, lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus. Teu ngajamin duit numpuk miliaran, teu ngajamin kana katenangan jiwa, teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa. Katentraman aya di diri urang, ieu urang kan poho ke problem-problem nu aya di mamana suka majelis ngadengekeun ngaji. Tas ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم والله أعلم بمرادي وتاب لنرima tobat ya Allah ala salasati atas wong tetelu alladzina khulifu zawang agakang den ayakeun ya alladzina kabi'ani taubati saking dan terima tobat alaihim ingatase alladzina biqarinatin kalawan qarin hatta idza daqat alaihim Allah malalat kala rupaking atase alladzina babu mimma rahabat kalawan barang kang jembar serta barang kang jembar ya dua ma'rubiha susumertani jembare ardu sa'atiha tegese jembare ardu luase ardu wala yajiduna makanan yatma'innuna ilaihi makaran ya alladzina ing panggonan kang anteng ya alladzina kabahilaihi maring makkah wadaqat alaihim anfusuhum lan rupa si alladzina pirang-pirang hati alladzina qulubuhum tegese pirang-pirang hati ni alladzina lil ghammi karena bingung wal wahsyati lan geresah bitakhiri taubatihim kalawan dina yakeun taubat Allah fala yasma'uha fala yasma'uha sururun wala opo suruh pirang kabunga lan orang ari wa zannu lan nyangkalan yakinkan ya ladzina kabaqanu tegese yakinkan ya ladzina an satune kalaguan mukhaffafah tadiku mukhaffafah min tsaqillah
Warana nanggal mungsiku maujud saking Allah illa ilaihi angin maring Allah mataba alaihim kari-kari narimat taubat ya Allah ingat tasalladzina waffaqahum taubatan litaubati tegas maparinan taufik ya Allah kambing alladzina kadu taubat liatubu depan yang tatarobat ya ladzina Allah yang satuhun Allah wa Allah tawab iku kang sangat nerima tobat ar-rahim tur kang sangat walase ayat ieu teh nuluykeun ayat anu kamari tentang diterima tobat hiji kangjeng dua sahabat muhajirin tilu sahabat ansor sakumaha kamari dijelaskeun laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'u fis sa'atil usrah lamun urang nyaritakeun tentang perang Tabuk nu geus panjang didongengkeun di awal saat panas anu luar biasa susah sulit kadaharan lantaran kangjeng narima berita di Roma bahwa negara tersebut bakal nyerang Madinah. Kangjeng langsung tanpa pamrih nyatetan sahabat-sahabat anu siap tempur melawan musuh Allah. Unggal poe dicatat siapa yang mau berangkat saha nu rek siap perang. Wow, sahabat teh lalapor, sahabat teh daratan, sahabat minta dicatat untuk berangkat. Kasihan sahabat ke perang lantaran menang syiar agama luar biasa jeung ghanimah eleh surga deuk ka mana lumpat eleh jeung menang na teh ieu selalu aya dina kauntungan sebab para sahabat mah dunia teh di sahabat baleti urusan eueuh pikiran-pikiran soal dunia kabeh ka akhirat kos urang bae kieu alhamdulillah manurane aduh bangun teu narima cuma dikitukeun teh nya we ge kadeul aja ya Allah ya Rabbi sakieu ge ngaji bae urang kos ieu komo teu ngaji sakieu ngaji bae urang tetep bae hese bae tah hayang pemikiran ka akhirat teh nyepelekeun dunia sakieu ge ngaji bae komo anu dia PR komo anu sok di pasar bae teu ngaji-ngaji komo anu eta anu ya Allah ya Rabbi tah mendaftarkan diri dalam rangka li'ilai kalimatillah siap tempur perang lawan musuh Allah baik mantep di antara anu siap eta sahabat ternam nu teu asing deui Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Eta mah sahabat ternama nu henteu pernah tinggalin perang. Selalu di barisan depan. Terutama Ka'ab bin Malik lantaran gagah aya di nyana, wawasan aya di nyana, sugih aya di nyana. Bahkan dia siap
nyana meuli kendaraan unta bulede 2 jam perang Tabuk. Tapi ketika Kangjeng Nabi berangkat ke Tabuk, Ka'ab tinggalin nu mantak tinggalin di jero kolbuna menunggu korma endek panen. Hiji eta nomor kedua na ieu teh keur panas nu luar biasa hayang rada niuhan. Tapi di benak hatina lah kendaraan aya awak sehat. Pokona mah berangkat sapoe 2 poe 3 poe kakejar. Kan nusuki mah kitu bae pan. Nusuki mah tuh kitu bae. Tah parega nama kendaraan ecek-ecek wae geus hebat. Kakejar geus wae. Berangkat sahabat mengiringi Kangjeng Nabi. Ka'ab menunggu panen. Nomor kedua lah sapira Tabuk. Kendaraan geus disiapkeun. Keisuk ya penyakit keisuk teh aya di nyana datang ka Kangjeng geus datang ka Tabuk nyana masih keisuk icuk colek kita calot atau situ calot kerbo datang deh ke Senen kerbo ke Senen bonen ayo bae lembur bonen uyuhan naik tadi lembur bonennya urang mah cicing di jaja isin saya di mana kemarin cicing di bonen ke Hararayang. Nah akhirnya Kangjeng teu pernah nyarita di mana Ka'ab nyarita ketika Kangjeng geus datang ka Tabuk. Tampuk bendera kepanglimaan pikeun ke Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sidina Ali kita ngurusan Ahlul Bait. Nah ibarat datang ke Tabuk dari taroskeun ai Ka'ab mana aya nu nyarita Ka'ab mah waduh nyana mah ieu teh permasalahanana hiji tangkal kormana loba kaberan deuk panen nomor kaduana nyana teh hayang rada istirahat digebes ku tolah ye nyaritakeun Ka'ab dihareupeun ka anjeun geus henteu nyana mah bagus kege nuturkeun ka dia kalau ngomong cicing. Tapi Kangjeng kan lain jelema biasa apal dihareupeun urang jelema ngabohong ngabual-bual oh iya tuh Kangjeng mah lain deui atuh wah Ka'ab sakumaha anu geus dicaritakeun kamari tentang perang Tabuk. Akhirnya Kangjeng Nabi teh jadi perang nama lantaran horenganan di Tabuk teh encan mempersiapkan untuk peperangan anu sabenerna kakarake rangkuman didinya Kangjeng Nabi teh lobi jeung Yohana akhirnya terjadi peperangan mah tapi nyin ketentuan tilu surat ku dilayangkeun ku Kangjeng Nabi. Kesimpulan nama sarua jeung perang ulang Kangjeng Ka'ab hilal marah temilu kata begitu Kangjeng Nabi sumping ke Madinah kebiasaan Kangjeng Nabi di mana sumping di mana-mana terutama perang langsung Kangjeng Nabi ke masjid ke pada subuh teh cali Kangjeng Nabi di payunan masjid didinya tengke para sahabat teh sararumping naroskeun nu teu milu teh naroskeun keberadaan peperangan jeung sajabana cerita-cerita tentang perang kebiasaan seperti eta maka munafik nu tatadina teu milu minta izin ka Kangjeng Nabi lantaran loba kepentingan loba nu kudu ditangani. Kangjeng Nabi tidak melihat bahwa manehanana seorang munafik bahwa eta rombongan teh munafik nu jelas diizinan tinggalin teu perang balik di Tabuk menta hampura sebanyak 80 lebih manusia dihampura ku Kangjeng teh masalah urusan kebenaran jeung teu nyangakeun ka Gusti Allah.
nu kamari geus dicaritakeun termasuk Kangjeng Nabi ngizinan di dinya Gusti Allah ditegur tetapi dihampura, Muhajirin jeung Ansor ditegur tetapi dihampura seketika eta keneh. Tetapi begitu datang Ka'ab bin Malik ka Kangjeng, salam uluk salam ka Kangjeng Nabi teu ngajawab. Assalamualaikum, maksudna endek bebeja menta hampura, endek istri endek naon itidar itu menta hampura. Kanjeng Nabi teu ngajawab, cuman senyum-senyum. Kan senyum beda. Ieu mah bangunna senyumna senyum aduh teu gina ini mah. Urang bae lamun nanya ka awewe aya nu senyum pada bagus jembar hate. Aya nu senyum neng mana? Senyum. Ieu mah senyum beti mah ieu teu bagus. Tuh kan? Beda urang tidak senyum dia geus boga tebakan urang. Awewe ditanya ke urang, "Neng di mana?" Mantap gimana guys, iya mas senyum penuh arti. Tapi lamun nanya deh, neng coba senyum kene tapi kos gitu walai deh, lain, masya Allah. Iya Kangjeng, begitu salam teu dijawab bukan. Kangjeng Nabi senyum bari ngabalieur. Wah, ragak jantung ka. Aduh, itu datang teu deuk menta hampura. Ningali rombongan sejen dihampura ku Kangjeng teh bari nyaho lah si eta teh kaayana gitu tetep dihampura kok. Aduh kaula mah ngabalieur kan ya di dinya nyeri hate ka abdi ya Allah. Sapoe dua poe tilu poe ngobrol deui jeung sahabat. Maneh apal ka kaula bahwa kula teh cinta Allah jeung cinta Rasulullah. Sahabat ditanya sarua jeung Kangjeng ngabalieur. Ku teu milu perang teh itu jadi mamala. Aduh cek abdi ku ieu jadi kieu. Ya Allah. Nyeri hate teh. Lantaran Kangjeng Nabi sikapna terhadap Ka'ab teh seperti eta. Kesimpulan nama Ka'ab teh terus we cerik teu eureun ngeclak cai mata nu mantak aya bahasa cai mata sakeclak eta teh lamun motifna tobat seunaraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakeclak cai mata tobat. Mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu. Ya Allah, sabara ribu tahun neraka, sabara juta tahun neraka. Hese di paremanana blambir badan sama rumah neraka. Beak jeung mobil-mobil blambir lah, jeung supir blambir. Jeung nu boga blambir lah. Jeung bupati jeung gubernur anggeus kabeh. Moal bisa mareuman ka seueur neraka mah boro-boro make blambir heabna geus lah. Tapi ku kecelak cai mata tengah batin. Urang takarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah. Tafakur mikiran dosa-dosa nu geus kaliwat. Ya Allah ya Rabb. Keur carita galakna Gusti Allah, kejamna Gusti Allah, jabarna Gusti Allah teh. Loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jak jeuhil bae kudu ka neraka. Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah. Kerkacarita maha galak jeung gagahna Gusti Allah. Datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula. Ya Allah ya Rabb. Heuh, tingongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana. Sagala rupa aya di abdi geus bogoh soal baheula sinden. Bogoh baheula teh. Soal main gapleh teh geus lain main ade koprok lain main ade. Tukang anu diukna teh naon tah? Batur bapan maraen kajana mah nu diukna teh anu ngoprokkeunna naon ngaranna? Sia. Tolol. Aya di anak kamu. Sagala rupa aya eta urusan sogoir. Encan inget soal kabair. Gusti komo di zaman ayeuna.
nunggaran mabok hampir kabeh, naudzubillah min dzalik. Urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan. Ya Allah ya Rabbi, di kawasan ngembrak boga duit, urang meuli teu boga duit ngridit pisan. Bahkan lamun kadeulina kos haji pendi mah make sorban bil barokah kan nyanana ge. Tarolol teh coba ublag kuari goblok. Iya. Kabair. Urang inget-inget tengah penting ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Lamun terus bae kurang diinget-inget dosa, diinget-inget neraka. Carana seperti eta. Urang mandi heula, wudu, salat. Terus saya urang perem, takarrub, tadarruk. Terus saya mikiran ya Allah ya Rabb Gusti, langit kenang Gusti, bumi gitu kene, eusi langit eusi bumi sadayana Gusti. Di antara dadamelan Gusti teh abdi. Gusti abdi teh meureunana niat teh hamba Gusti, makhluk Gusti. Pinuh ku dosa lantaran aya nafsu. Ingat baheula bapak moyang abdi Adam jeung ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna, tapi panyata mah dihampura ku Gusti. Gusti lamun abdi hajun teh dihampura ku Gusti. Kadeuleu ku urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrah ngagolotrok. Urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang. Di antara nu ragrag dina jembatan Shiratal Mustaqim teh urang, anu kurang dibayangkeun di handapna ruhak anu poharanya sapanas. Lamun di dunia urang neuleuh ruhak, tanggal kayu kemudian dibeuleuh jadi ruhak, urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun. Ya Allah, gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kabelah ditu aya kala. Tina seuneu bayongbong, tina seuneu orai, tina seuneu buaya, tina seuneu anu eta teh bakal nyangkerem urang haju tuluy teu paeh-paeh. Bayangkeun kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata jauh. Bakal ngurucut cai mata urang ngecelak. Ya Allah, ya tah cai mata nu ngecelak tengah peuting. Tobat ka Gusti Allah saeutik teh tapi niiskeun saudara kanu jutaan tahun. Ya Allah ya Rabb, mahal na cai mah urang lah ceri kos geus gigi we kunaon kunaon aduh naon sih jadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak kitu segundel beak. Sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS nata nu tatarina ku aing dikawin teh nolak sia aja segoblok deuk teu sedih ku bae aing geus korban motor, geus korban aing mah hugi sababaraha beuh pohara jasa. Ayo prakteknya nanti ya sampai di sini saja. Ambo atuh murah di jantung aing deuk teu ceurik kumaha cek nya lalaki mana nu teu ceurik dikieukeun sia jasa goblok jasa. Urang mah ceurik urusan kos kitu kan sebenarnya mah ceurik aya deui mengaji kos sedih naon pangane. Ya Allah emang kunaon nah ngaranna ge meureunana hirup di dunia keren sedih lain maksudna naon bukan bisa nulung moal sia mau bisa nulungan emang kumaha gitu masalahnya. Jelema mesen karung buat truk ajuk wari teu dibayar. Aduh, Masya Allah. Tuh kan urusanna kos kitu bae ceurik teh. Urusanna dunia jeung dunia bae Masya Allah kan. Sia kunaon si ceurik teh? Batur mah diterima aing mah teu. Aing geus nyogok segala rupa teu diterima aing sia aja si ceurik. Urusanna kos kitu. Asya Allah aing geus mere 50 juta yang diterima di PNS henteu sia ada goblok aing enggak suka bumi neangan teuh ingki ka aing. Teu jauh di urusan kos karan itu malulu. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh teu jauh urusan ada urang urusan karugian dunia. Aing kitu mah mah geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheula keur ngora teh jeung Allah mah babar jeung Allah mah eta biasa bae lah sanajan ka neraka jeung moal kebeli sakedeung ye cakena mah neraka naon meureun
Kita ngomong kos gitu teh sacablakna sugut goblok. Gusti ya Allah dong. Ka'ab bin Malik teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngerasa dosa. Henteu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka lilai kalimatillah perang Tabuk. Tamada minta hampura ka Kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima aya senyum nage lain deui ieu ge tabasumna tabasum gobo non godob nyeri amat hate kabelah dieuna nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu minta hampura ka Kangjeng teu ditarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rubai sarua itu ayeuna nyana ngadatangan nu dua eta mana teu milu kata bu teu emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusana aja geus ieu kumaha tampura ka Kangjeng boro-boro ngampura ceuk eta teh salam ge teu dijawab sasalam akur sih jeung aing jadi orang tiluan nih sebenarnya nama jelema nu terasi aya instruksi dari ti Kangjeng wahai para sahabat dilarang ngobrol ka jelema nu tiluan teu meunang obrol-obrol jeung nu tiluan diancam ku Gusti Allah hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Mirarah bin Rabi ulah dibere ajer rarahi ulah dibere senyum ulah di bere obral-obral antapkeun nu tilu masyaallah nyeri na luar biasa ngobrol teu bisa di lockdown aduh masyaallah akhirnya caririk duduhan mah teu pernah kemana-mana faktorna usiana manehanana geus rada aya umur tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur meujeuna gagah waringka sagala aya di manehanana gagah aya di manehanana wawasan aya di manehanana sugih aya di manehanana deh make jeung aing kabita soal-soal urusan dunia hanjaka lamun sampaikan ka Kangjeng teu dibere ku Gusti Allah narima hampura kumaha aing kahar teureun-eureun ceuri cara riceung di imah teu pernah keluar terutama nu dua ngan Ka'ab mah lantaran budak ngora masih keneh kalau kebutuhan ke pasar biasa instruksi selanjutnya cek Kangjeng Nabi di samping teu meunang ngobrol jeung sasaha asingkeun ulah dibere budi panggil Ka'ab panggil ku Kangjeng menghadap nu tiluan teh menghadap aya naon deui Kangjeng ulah bergaul jeung pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan bikeun heula ka keluarga teu meunang manehna tual ka pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan ancaman ti Gusti Allah jaba teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung mana dua teu meunang keluyuran ka mana nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul beuki nyeri bae kan aya di imah mah aya pamajikan lumayan obrol jeung pamajikan gak urang teh bisa we curhat-curhat soal kariwe, soal kesedih, soal segala rupa ngaranna ge jeung pamajikan minimal atuh minta diurutan kan ke pamajikan mah ngurutankeun ieu atuh henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang kabelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana belah dituna mah nyana dipencetan ku urang beuki naik juga mampas malulu ya Allah ya Rabbi ta ieu kan teu beurang akhirnya kan diimikeun ka keluargana sakumaha instruksi Kangjeng kaulah teh keur di lockdown teu beudang keluar teu beudang bergaul teu beudang ngobrol teu beudang ka mana instruksi terakhir
pamajikan kudu diasingkeun heula surti keluarga ge apal dikumaheun kajadianana ya Allah ieu teh geus 40 poe tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari geus 50 poe teu bisa obrol-obrol teu bisa keluyuran dilarang eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunung catur teh nyaritakeun bongana wawasan aya di nyana gagah aya di nyana sugih aya di nyana tapi teu daek milu memperjuangkeun agama Allah tah balu karna teh model kos kaji beuki sedih bae dedengian ti sisi gigir loba masyaallah karing sedih tina 40 poe tambah 50 tapi ketika Kangjeng nuju aya di bumi Sulem maka Kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam 2:30 aya naon ya Rasulullah jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejak musuh cak manehna kula beunang henteu kaluar ya Rasulullah aya naon deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh dihampura atuh eueuh masalah engke sabar ta subuh nya peuting-peuting ieu we ku bunga-bungana maksudna meureun mana teh bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta atuh ai daek mah teu naon cek Kangjeng Nabi dan kebe nu mata subuh teu kuat peuting keneh geus kabejaan tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nu turun ka Kangjeng masyaallah bantak ieu ayatna وعلى الثلاثة الذين خلفوا bagus ya Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Marar bin Rubi' eta teh alladzina khulifu nu tiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari diterima tobat Nabi Qorinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ke Gusti Rasulullah. Gusti Rasulullah dibejakeun ke para sahabat, maka 50 hari terkekang batin selama 50 hari salam teu dijawab bukan senyum-senyum bendung jeung jelema para sahabat lain teu meunang obrol-obrol lelempangan ka pasar teu meunang kebutuhan teu meunang diancam. Nah ieu selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun 10 hari jadi 50-an. Masya Allah nu tiluan eta nu diengkekeun tobatna padahal neule sahabat muhajir neule sahabat ansor nu lain neule golongan-golongan nu 80 itu 7 dihampura padahal di jerona teh tanda-tanda munafik tetep we dihampura kok ulama nu tiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit terasa idza baqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga sempit kanu tiluan teh bumi bimarahubat disertai dengan luas bumi. Mungku orang diceritakan benua na Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakit buahna tapi terasa sempit bagi nutiluan lantaran itu dibere budi ku Kang. Urang bae ge urang atulah wakaku Kangjeng heulanan ku pamajikan teh heulanan urang kadenge nyandung tadi nama henteu kuari kadenge nyana gubras gebris teh. Orang datang teh ka imam assalamualaikum lain dijawab lawang gebu wah beuh panglima aya di jero ieu beuh geus lain deui rarasaan urang masya Allah
eta lamun ku pamajikan geus dikitukeun kumis segede tai leutik terasa be kumis teh sama sekali wah teu beres ibah da ngabangun urang pamajikan urang nu meulikeun mobil lage urang anu nganapakan urang tapi ketika lawang dikebrukeun masyaallah ieu dunia sepi ya Allah aduh waharaja mun hayang nyawa sempitna dunia nyandung sempit sia dunia kecuali cek nu kolot naga ulah marela jasa dicandung teh lantaran dedeulean kula nyamal kebeli urang bakal balik ke akhirat sugan be kula amal-amal nu sejen mah teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung ya bener sia aing teu salah kawin jeung sia masyaallah horenganan sia mah bangsa langit horeng ngan kitu ge ngomong doang moal aya tapi aya bae meureun hiji dua mah tuh ieu mah lain ban kakarak SMS-an doang geus diblokir Masya Allah eta anehnya ganjaran nu panggedena dicandung ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolong bae ka surga geus teu kudu hese-hese ibadah awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese tapi tetep bae nyana bangun embung ka surga teh tah ini teh bung emangna surga naon kitu eueuh deui cenah nyana teh amal-amal lukur ka surga jalan endahan ngahelah kos kitu ya Allah etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah mah dianter di ongkosan kakak lain bagian mijilir aya ongkosna henteu aya tah pula iba dongeng doang Masya Allah kan dah nutiluan anu can dibere lawang tobat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi masih kene bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teu karasa sempit lantaran kamana bae palaya juduna makanan yatmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem teu manggihan tempat ditentremeun ja tentrem atuh lain di tempat kolbu moal Kanjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu tentrem di jero penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna mobil nu sakitu mewahna haji jelemana tentrem cam jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesang eta asek nu sakitu poharana tetep kesang sebab salah kida tuani milik kadieu pamajikan tuani milik kadieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan samobil bae ge kuat kangesan barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketek deui ku pamajikanna tah ngaguling seserian keneh bae ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy nya geulis nya sugih AC na ge sakumaha lain AC biasa ieu mah lamun dikarinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuleuh jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian keneh bae lain terletak dina Mercy dina Baby Ben dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun
seserian nangtung sawareh mah deui hahaha tempes basa seserian keneh aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh beuh mun hayang nyaho kolbu santri teh modal kos ge di dunia keneh geus jadi sorga santri mah ya sia mah teu pernah jadi santri bego tanyakeun ka santri hees di mana bae nya mah di kamar sarak-sarak langsung ke majlis aya asa teu nyaho mayarnya nama teh ke masjid aya kipas wer udah nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacai mandi teh ya masya Allah sholat baca sholawat eta lain sorga sih yeay lamun hayang nyaho hate sorgawi santri nya nama aya awewe di dada doang ditarima deuk henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh kun hate ketika daekeun mah awewena emang mamang boga kok henteu aing mah Allah teh lalu ngomong sia nya hate santri bagus gitu ketika didesek banyak nama lalagaan doang teu aya tuh tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh cenah mah eueuh pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantep masya Allah mantep santri mah tinggalin udah berjamaah ceuri santri mana meureun geus budaya jauh indahna hirup ya santri beneran mun malih lagaan jam sabaraha bae nya nama hayang masak ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung mah hiup sorangan ngisikan sorangan bae ngobrol deui nya nama kos nu teu masak teh kos kitu beres bae kalinya oh asak cek cenah teh laukna goreng tuh gaju aya dah sia masak restoran di mana nyaho ditutu deh geus teu make aturan itu mah biasa aja barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati nyana jadi gubernur nyana jadi big boss nyana taruhlah jadi presiden kos presiden Jokowi kemarin teu nyahoan jadi santri teu nyahoan moal nyaho indahna gitu maksudnya ai Gus Dur makan santri nyahoan nya nama nyahoan tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman maksudnya keindahan jadi santri nya nama atuh deuk ka masjid ben cokot mah baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain nu nyang tapi babaturan tilok marah deh tilok marah sia make baju aing sacokot-cokot aja poek geus mah sugan marah sugan masya Allah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon bae nyuna jalain nu nyana Gusti Allah wadak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah panggede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kos kitu mah nipu santri pesantren asli nipu teh mah ajuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan sugan bae jadi anu sugan bae jadi santri ieu mah henteu buka pikiran saya yang jadi naon tuh ulah mikiran jadi naon pokoknya ngaji bae ibadah sugan saya jadi kiai teu kumaha Allah bae sugan saya yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing mah sugan jadi mui teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang ieu mah hayang ge masantren ibadah masya Allah lempeng jasa teh budak engkeun aku masih lamun diwiji atuh Allah kana ayat tadi lagi aing teu mikir ana naon kaluar di dunia mantap ke mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia maka karakos kitu dah pokona wal kaharti dunia santri montok loba nu nanya ka kula soal-soal Indonesia dek mondok kan teh sih henteu mah ulah ngobrol jeung aing
itu kecuali di mondok arak bae ngebejaan mal ngarti saya dunia santri mah kajeng kuku mah hese santri buka bingung saya umur sabaraha aing 29 terus encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir di Allah atuh aing ke manggil aya takdir mah babahri kabeh geus ditulis di Lauhul Mahfuz aing datang ka kobong mah ngalamun cenah ye Masya Allah lah ilang tuluan teh terasa sempit dunia nu sakil gana lantaran teu magihan katentreman orang tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus teu ngajamin duit numpuk miliaran teu ngajamin kana katenangan jiwa teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu ketentraman aya di diri urang ieu urang kan poho ka problem-problem nu aya di mamana sup ka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran itu boga perasaan keluar bae ngaji datang deui war asana di imah nu nagih geus saraya ieu Masya Allah bener bae barang datang ka imah ka angel apa sih ngaji go nu nagih can marah pemajikan geus marah teh pangada asa ngaji teh gegeran teh emang urang tuh nagih aju ku lain aju pengang ceuli kula ieu gegeran balik-balik lamun teu sakali aja pemajikan pinter amat sih udah ieu lah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge itu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun aja datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah mah di imahna teu bagihan di tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa qad alaihim anfusuhum ruh pekan tiluan teh hati-hatina anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majas ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang tuh ngajas berarti kan nah kolbu nu bingung tilok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalieur Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi nu sejen nyeri jasa kolbu teh bokot alaihim anfusum masyaallah hate teh sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bingung kolbu jelema lamun urang ya urang ngeuli jelema bae asal kadarana kos kitu ieu keur bingung ngajeun kumaha kad awak nu mantak di dieu dibahasakeun lah awak wa qad alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun ana awak lantaran hikmah tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate ka babawa awak jeung beungeut mantak dibahasakeun awak nyeli jelema je kancing bajuna salah imah ieu mah budak mal beres ka jeung kumaha make kopiah miring nah kos eleh main nih budak kajeun kumaha kanyawan ku aing aju buuk lagi geus tadi sisiran
nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebal deui kudu maka grogol ibu budak teh kadel kolbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlen teh amat ieu kajian kumaha lagi rapih deui kopiahna mancrit masyaallah bajuna takwa orang merekna dina merek takwa buatan Bandung kajian kumaha ieu budak keur Jembar tebak urang bener bae orang yang calon lurah nipu ya penipu ya ada calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti weh kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah dah kada itu na mungsrut kiaina batur calonnya na mungsrut eta gara-gara ka bawah dunia batu ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aju didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyang emang kiai teh lo kadoakeun kamar rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena toh dasar kiai aya nasib kiai matak Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian sia mah lain kos kitu bagian sia mah ngaji kai aju eta mah pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula ulah suka kasinggung baheula tah mah wallahu a'lam ieu mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing carita kolot aing tah mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu dieu mah urang suka nyukos kitu aya kitu meureunan aya lah hiji wae meureunan sok aja jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh yeuh mun hayang sasakalana mah pajar aing ngomong teh cekna teh sok sangeunah-ngeunahna yeuh diurut heula ku aing bakal heueuh sia nu mantak ieu nagara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama teh globalna beh kan nu mantak sepakat ieu nagara teh nagara demokrasi anu baheula teh sabak da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna ti Utsmaniyah dioyak-oyak teh supaya eueuh teh naon teh permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa jang naon laluasa jang naon cenah kieu pokona melaluasa jang naon kan eta mah laluasa bae saya mau ulah nyaho debat kiai hebat jadi lurah ulah waka jadi presiden ulah waka jadi gubernur ulah waka jadi bupati jadi lurah bae heula kiai hebat jadi lurah kiai hebat jadi lurah denge ku sia ku ceuli heulanan delekeun kakiayanan siapa barangkali cenah ngomongnya bangun siapa tuh percaya ke aing teu delekeun Gus nah ieu mah sekedar nyaho bae heula nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah teu maling nu teu maling kabeh dah sok amat sejarah nu yang dibuka sih ye parang saha
Kajin urusannya anak. Mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah. Jadi bupati naik jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang, dulur urang, bapak urang. Manya urang ka sorganya na neraka. Ulah tetep bae urang mah ka sorganya na neraka. Siang ngomong sok macam-macam. Lamun teh jujur. Bisa jujur mah di mana bae, dagang teu jahat kabeh. Itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran. Ja ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang lain deui. Jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern As-Supendiyah Al-Jahannamiyah bae. Ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan aju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta bahaya tapi urang salah tapi aju sadar heuh sabareuh aja horeganan barang di tembok mata hate mah hese dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah hese tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar anu cai mata ngeclak nu sakeclak cai mata teh bakal niis ke neraka bayangkeun Masya Allah sejarah lain lalagaan bah yehehe pohara teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot teh tadi naon ngaranna blangbi teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah Masya Allah itu yang contoh tuh daqat alaihim anfusuhum hati teh sempit lantaran encan ditarima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit ku sempit-sempitna kolbu lantaran can ditarima tobatna terasa ka dia hese ka ditu hese akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa gorenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah atuh boga keyakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ke Gusti Allah neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah boga kayakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah di ka Allah aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupa saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan do aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul anjeun teh keur di lockdown anjeun teh geus teu aya kalaluasaan geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta hayu ka dieu ka aing henteu kumaha tapi ka begitu maca surat ieu sia setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing ka Allah sia hebatna ka eta surat panyeungeunah maneh teh keur dibenduan maneh teh kuari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh mari ngora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon geus dibere fasilitas lamun urang
ngolosot urang ngolos tapi Kaab begitu dibaca setan set rajin teu perlu aing ngos kieu aing mah hayang ge dibere senang hati jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek Masya Allah karim ya Allah hebatna qalbu Ka'ab mentek wazannu alla malja illa minallahi la ilaih boga kayakinan utiluan teh wajang sijil wajang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilaih kecuali ka Allah dikallahkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng Kangjeng panggil ge senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna aha ieu dunia lega deui dunia lega kamari mah sempit dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega Masya Allah pas urang nyandung hanu kolot ridho dunia legana luar biasa ngeunaheun dunia tiis Ka'ab Masya Allah mentak summatab alaihim Allah narima kana tobat nu tiluan geus katingali ku Ka'ab jeung rekan nuduaan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga urang teh kan tos kitu datang dulur urang ti Mekah datang ka deuleu anak urang ka deuleu mamang urang turun di kapal salamet urang geus cerik Masya Allah komo nu pamajikanna ka Mekah masalahna ditinggalkeun 40 poe tabang geus pohara jasa atuh seserianan ge seserian bari cai mataan Masya Allah manjing kok cerik si bunga jasa bunga tuh kunaon tuh salametnya maksudna kumaha teh lah maksudna mah rahasia pribadi bunga ya Allah tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal ya bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lain nang urang nang Allah nu tiluan teh bisa tobat datang ka digoda ku ieu ku itu deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah nah ieu teh eta dibere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah mentek ketika urang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing mual barokah boga ilmu harta teh nu aing janang neangan aing mual jamugah hirup nu Allah ana ilmu wa illa pala ilmalak Gusti Allah ana basaruk wa illa pala basara ana samu wa illa pala sakala nu aing kabeh kok di aku sia teu di aku urang-urang sakieu ayana Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti we aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana henteu diojol sia ku amplop teu perlu amplop loba di mah eusina Gusti tah eta tololna ki Fudoli teh aduh masyaallah keur ieu tah mah bari mah siapa sok aju hasud kitu teu bari tah nya Masya Allah nang Allah urang bisa na daek ngaji teh nang ngadaekeun Allah bisa na urang maca kitab nang Gusti Allah wafaqahum urang bisa salat lain urang nang Gusti Allah urang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara urang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi teu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak poe Minggu teh mobil aya duit aya fasilitas berbagai aya endahan ka puncak teh dibere taufik kan ente makan sakit teu boga duit ke sararusa ka dieu emang teu boga duit ieu nya ge pagon boga duit emang taufekna diberena keur teu boga duit
teu kitulah eta mah carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui beuh wajah tukang neangan duit ya gitu. Nah itu kadele kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapkeun kasur ge kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna. Nah akhirnya mana ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang diberi taufik ku Gusti akhirnya sumata alaihim Allah narima tobatna jadi beri taufik geus kulantaran diberi taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah diberi taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah diberi taufik atuh dae tobatna luhur ya mah ya berarti geus luhur da bernama tingkatan luhur sebab ya tingkatan sahabat aijang urang mah sebenarnya kasyariatkeun ieu mah geus lain mantak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab kerja ditakeun sahabat mah geus ana hakikat lamun di awal we lain kos kieu ya Imam Jalal nafsiranana ku hebat wafaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh nyana bisa cerik nang Allah nyana bisa takarrub ka Gusti nang Allah nyana bisa nemah nang Allah nyana bisa tobat nang Allah nang urangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli dah supaya tararobat ja emang diberi taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat innallaha huwat tawwabur rahim sayanya Gusti Allah wa Allah itu emang statusna at-tawwabur rahim maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantak kalarumpul di dieu teh ieu teh kadede Allah keur disorotkeun ka urang rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang gat geus ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji rahim Allah sehingga urang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupa nu aya di imah poho itu rahim Allah set jaheuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia tamah terus saja mah henteu Masya Allah jangan rahim Allah coba orang dipentingkan urutan ialah Kaab coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal bisa diuk orang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ingak-ingakan kadek kayak ku pamajikan boga masalah naon salaki ya tuh kan tuh aja pemajikan diuk di sisi nana ceurik sarua cek salaki nakon ceurik ya nanya neng kunaon ceurik deuleu kakak ceurik kalau mah partisipasi bae aya ceurik partisipasi tolol siapa teh lalakon kula ku bogo-bogona jeung cintana ka kakak seurik kula milu seurik kakak ceurik kula ge milu ceurik kula mah meukeun nuturkeun kakak bae han nembongkeun cinta kula ka kakak bae Masya Allah jadi tawel kurang geus ning kula cerik ning diragap urang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh tarolol kabeh ge la iyalah ya ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab diterima tobat Ka'ab tertulis asli di Bukhari Masya Allah panjang kene ceritana sampaikan kan nyaritakeun tentang keistimewaan Ka'ab termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf termasuk di jerona ayah sababaraha sahabat Tolha nah iyalah keistimewaan Ka'ab datang ke akhirna Ka'ab bebeakan aku mah
datang ka Kangjeng Rasul Gusti abdi hiji kabungah iwal ti ditarima abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah Kangjeng Nabi mana aya timbul ti kaula ti Allah abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh teh horeng sebuah perhatian lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus tiah baheula ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti bangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah cek Kangjeng tenang heula ka tenang kayak urang atuh henteu datang ka dilu eta dunia sama sekali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah datang ka dipasrahkeun ka Kangjeng sadaya hirup di dunia jang naon atuh ieu teh dunia sakieu lobana teh itu biridanan mun abdi paeh teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga abdi mah geus teu nyesakeun sedekah ulah kitu kayak urang atuh engke urang atur tah kahebatan Kaab teh bari dempo Kangjeng teh kaluhur Masya Allah keur digupayan ku widadari ya Allah ya Rob batur mah geus saperti kitu ieu teh urang teh kan kasorot ku rahim Allah Tawwabur Rahim lamun lain kasorot ku rahim Allah jam moal daek urang tah wayana geura pasrahkeun ieu harta tuh kan oh masalah cenah kiai kumpulkeun haju jangkula tong nah iyalah keur carita batur kenemahanana batur kapasrahanana sampikeun ka saperti eta panjang keneh dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tatadina bunga anu tatadina ceurik teh ieu teh ceurik itu daun ke ditu ditarima tobat orang rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata maruman neraka rahasiana eta di samping eta geus diterima ceurik buka dua ceurik anu bunga luar biasa ku bunga-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi ya Allah ya Rabb innallaha huwat tawwabur rahim mudah-mudahan orang kabehan bisa dibere daek tobat ka Gusti Allah tur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang kasorot ku rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah urang maot pamajikan maot keluarga urang maot kabeh aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bareng jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin sakit dina gurung mudah-mudahan manfaat kesadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.